Sapali ulama nyebatkeun dina maqalahna kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Pilari ku anjeun istiqomah, anjeun ulah neangan karomah. Ieu teh sesuatu anu langki dicarioskeun. Magi seueurna jalmi nyarioskeun ka ulama, ka para auli Allah teh karomahna. Ibu jaroh ti mana ti pamijahan, apaan pamijahan? Tah cenah di pamijahan baheula cenah caritana. Baheula teh Syekh Abdul Muhyi kahebatanna Syekh Abdul Muhyi teh naon di mana rek angkat ka Mekah asup ka guha. Ya gitu nya. Jadi di guha teh aya jalan ka mana ka Mekah, terus semuanya di Saparwadi aya jalan ka mana ka Cirebon cenah Cekun teh aya jalan ka Madinah, aya jalan ka Banten, teh aya. Nah leres. Kanggo tingkatan para aulia Allah mah ulah undur man maqala wala tandur man qala, tapi undur man qala wala tandur maqala. Kane tingkatan urang mah tingali teh ucapanana ulah tingali jelemana. Kanggo tingkatan syariat mah urang teh nu nyarios teh murang kalih ari saya mah dangukeun we. Ari cariosana awon mah kajenting kolot tong didengekeun. Itu tingkatan syariat. Upami tingkatan para wali mah dibalik eta teh. Tinggal jalmina ulah tingali ucapanana. Non margi ucapanana mah kadang-kadang teu kahartos. Tingkatan para wali mah. Mana tinggal teh jalmina ulah tinggal ucapanana. Eta makomna para aulia Allah mah. Nu ieu kapungkur pangersa Gus Dur paintennya sering urang nyarios ning nganukeun carosan anjeunna teu kahartos eta teh. Pangersa Gus Dur mah. Ya, tapi ayeuna kan terbukti sadaya carosan anjeunna teh teu anu meleset, terbukti sadayana. Da para aulia Allah mah kitu. Komode tingkatan para wali anu wali songo, komode anu sanesna Syekh Abdul Qadir Jailani, komode eta. Komode ka Kangjeng Rasul kitu nya. Jadi orang nah orang beut manakibana orang ngamulyakeun kiai ngamulyakeun waliullah manakiban atanapi jeung nu sanes kantena ngemut-ngemut aranjeunna ninggal khawariqul adah teh eta teh ninggal kumaha agungna para wali eta teh langkung-langkung oge ka Kanjeng Rasul. Wali ge kitu komo Rasulullah eta nya. Kiai ge kitu komo Rasulullah. Nah, jadi ninggal teh Rasul teh naon luar biasa. Sabab ninggal ninggal umat naik kitu komo Rasulna. Eta khawariqul adah. Tapi khawariqul adah eta teh biasa-biasa. Lamun tingkatan ka jami-jami anu nuju ka Gusti Allah justru janten mawani kahalang. Gitu. Maka kun talibal istiqomah. Urang tara ninggal upami tema